Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Bebe, kamu hari si bapak. Boa-boa, tungguan jang. Rek neang si akang heula. Mimin mimiti ka tembong hariwang, berebet neang salakina. Telila burudul dituturkeun ku tatanggana daratang. Pada hayang nyaho. Pak, kemana tuh? Coba ilikan ke tukang, Jak. Cek salakina Mimin, ditah misja ngetrokan ti tukang. Tapi angger di jero eueuh nembalan. Atuh antuk nama burak bae panto didobrak ku salaki cemimin. Satakerna. Sup-sup sararea arasup ka jero imah Mang Eman. Astagfirullahaladzim. Bapak. Kadenge sona Mimin ngagoak. Misja jeung nulian nu milu arasup. Kabeneran aya PRT oge ngaranjuk bari silih pelong. Kusabab Mang Eman nyampaker ngagoler dina kasur. Bari panonna molotot. Letah nangelel. Awakna geuneuk kawas tapak aya nu nyekek. Bapak. Kunaon atuh bapak teh? Bapak. Kelanan ya, kelanan. Cek salakina. PRT. Salaki cemimin ngageroan bari undur-unduran. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek Pak RT sanggeus mariksa kaayaan Mang Eman. Tos teu aya geuningan Mang Eman teh. Goak cemimin ngagoak lenggerek kapiuhan teinget di bumi alam. Tuluy disangkeh ku salakina. Misja lumpat ka imah Pakadir ngebejaan yen moal aya nu datang. Nah, moal bisa ka dieu, Jang. Anjeunna ngadadak ngantunkeun nembe. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mangga bapak permios, abdi bade babantos di ditu. Cek Misja bari terus amitan. Mitra kaum dangu singket carita. Layon Mang Eman geus diboehan. Misja kaburu keneh mantuan ngagali taneuh di astana pajaratan. Manehna inget keneh kana jasana. Saestuna mah Mang Eman teh lamun nulungan nu gering teh tara menta imbalan jeung loba nu cager ku cai jampena. Tapi nah harita bet jiga nu apes jiga nu bobor karahayuan. Jiga nama
Teu wajar sak aing mah. Cek si Kampleng, salah seorang pemuda di lembur eta. Bari nepak kana tak Misja. Bos, tong ngomongkeun ogas awas ya. Akeun bae atuh goblok. Da aing mah tong ngomongkeun goreng. Banggas, manggas tong parase aya. Anggur masih ngareling urang ge bakal maot. Cek Pak RT. Di makam kala kaparase aja lemah teh. Jap nuduaan jempe, nu lain teu paripilueun. Reuas keneh tayoh nama. Rengse ngagali sakabehanana rareureuh sakedeung. Bari ngarinum cai. Tapi aya bener nasi Kampleng euy. Cek Pak RT, Mang Eman jag-jag wae kapanan. Can kabejakeun gering, malah sok nulungan nu gering manehna teh lain. Dedeh teuing. Kari-kari ayeuna maotna ngadadak jeung kaayaan kawas kitu. Panonna hese dipereumkeun jeung bahamna teh bisa dirakepkeun euy. Nu sejen ngan bati ngabaredeb badis arca. Telila layon datang. Sanggeus diadanan ku minantuna terus di ruang. Misja milu ngadua. Nu diimaman ku Pak Haji. Amin 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 cenah cek sararea. Mitra kaum dangu. Wanci ngagayuh kaburitnakeun. Di pajaratan Astana Anyar mun di sawang saliwatan mah. Sariak layung teh kacida mata kuasna. Tutubuhan robah warna koneng umyang lirma sinangling. Kahibaran ku cahyana nu sumirati tebeh kulon. Tonggeret reang di sarada angin letik ngahiliwir. Dang daunan peting arulang kawas anu ngagupayan. Telila bring sararea ninggalkeun eta patempatan. Telem waktu sareupna wanci teu nyasakeun panasna mata poe. Saban-saban robah mangsa. Ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mindeng ka Bandungan jelema. Sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karapen terereuh-reueuh. Da geuning nu bakal karasa jeung karandapan mah anging kadar ti pangeran. Manusia mung sakadaran cana kabul aya ti nu Maha Agung. Laksana aya ti nu Maha Kawasa. Kitu deui nu karandapan ku Mang Eman nu geus taya di kieuna. Rek sasambat ka mananya nyambat geus di jero kubur mah suwung dulur walurat sobat sang-sang badan titipkeun nya diri iwal ti ka Gusti Yang Widi. Mitra kaum dangu. Kocapkeun peutingna panon poe geus lila nyirekem nyumputkeun cahayana nu sapoe jeput manceran alam dunia. Pancena ayeuna mah dipasrahkeun ka sakadang bulan jeung bentang nu ting karetip pikeun ngahibaran alam pawenangan di palebadinya ku cahayana nu saaya-aya. Sabot sawatara manusia keur talibra dipependek ku kacape sarta diayun ambing ku endahna alam pangimpian. Balik tahlilan Misja terus nyeunan gilindingan cocowan totorok-tokan nepi ka tengah peuting. Tibatan keeng cek pikirna teu bisa sare mending nyieun piduiteun. Singkat cerita, isukna Misja tuluy ngarakit cocowan jadi 30 siki nu kajieun teh.
Ari kahayang nama leuwih, tapi manehna teh kaburu tunduh. Parandene kitu loba sakitu oge kaitung lumayan. Uyuhan sasat kerenyeuna oge mindeng luak liuk kusabab asa aya anu datang tapi eueuh sasaha. Rengse sagalana Misja terus miang. Ari nu dijugjug ti heula taya lian iwal ti toko kolontongan si Bapak Kadir. Kabeneran harita teh si Bapak keur sasapu di hareup warungna. Wilujeng enjing, Pak. Oi, Jang. Bujang enjing, Jang. Pak nyimpen 30 siki nya. Sok, gantungkan, Jang, gantungkan. Kumaha wartosna ibu teh? Alhamdulillah tos teu naon. Kamari dilandongan ku ajengan. Unggal wengi teh ngaos ayeuna mah, Jang. Syukur atuh, Pak. Ngiring bingah. Mitra teu kudu ngider ayeuna mah. Daweuh jualeun teh. Leos Misja terus ngaleos, rek ngajugjug ka toko HP bekas teh, rek ningalian jeung tatanya harga. Koh, HP saya nu 1 juta aya teu? Hanya, HP anyar we 1,5 juta yang. Tapi eueuh warangna oge, hanya. Di dieu mah teu ngayual HP anyar. We. Ari HP nu diwangsulkeun deui ku abdi tos pajeng koh. Cek Misja, amit-amit lain rek dibeli deui, tapi hayang nyaho wungkul. Hayang, iya eta saya teh yang. Lamun geus dijual mah, katuliskeun jeung inget, tapi ieu mah HP-na eueuh teu pupuguh yang. Hilap nyimpen meureun engkoh mah. Hayang, geus diteangan kawawana hayang. Lebeng, barina oge son nunda dina etalase yang HP nulian nu eueuh teh HP nu eta wungkul yang piraku bangsat pipilih ringkid we nu aya we kamana atuh nya ya teuing yang da tadina oge sanyana mah meunang nemu asa-asa rek dijual oge kenging mendak di mana koh haya we harita oe keur moro manu asruk-asrukan di kebon teh di Subang, hanya kebon teh nu aya di tanjakan emen yang telila aya nu ngagurilap dina jukut cing horeng HP dicokot we da hurung keneh. Teras kumaha koh? Hayang tos moro manuk teh oe gering wanas jeung muryang teu cager-cager jang teu kuat jaga toko oge hayang. Oe nitah batur we santara mah barisina mawa HP nu meunang nimut teh yang sangkan dijual hanya ngadenge kitu Misja ngarasahan jakal pisan geus datang ka dinya teh. Jadi kaingetan nu pikasieun tapi kilang kitu manehna jadi nyaho asal muasalna singkoh nimu HP nu kungsi dibeli ku manehna teh. Mitra sore harita teh Misja nyimpang heula ka warteg Neng Nuri ayeuna mah keur boga duit kabanan manehna teh. Palai naon Tanya Neng Nuri seperti biasa di barung ku imut anu matak ngirut.
Goreng lauk we, goreng hayam, kikil we sareng sabur endog. Sambalna sakedik we. Neng Nuri bangun tak percaya ngadengena. Tapi teu oleh imut. Mangga Kang antosan. Pokna. Singkat cerita reng sedahar cereng dibayar. Terus bijil ti warteg bari atoh. Sanepina ka imah lang misja ngalamun bari diuk dina kursi. Duit nu aya belikeun kana HP ayeuna kitu. Pasti menang HP nu biasa tapi da duitna ge kurang keneh. Sedangkan HP urut mah jarang nu mulus casingna. Cenah ngomong sorangan. Keresek mitra. Sada aya nu kakeresekan. Naon eta teh? Hus. Bawa cak-cak asup kana plastik. Sup misja asup ka jero kamarna. Na atuh ana gebeg teh manehna ngagebeg. Kusabab HP teh aya deui. Ay. Nah HP aya di dinya. Layarna hurung. Headsetna angger masih nanceb. Sajongjongan mah misja kasima teh bisa usik. Wilujeng tepang deui. Kadenge aya sora. Keresek. Nu kakeresekan deui. Reup layar HP parem. Tuluy jempling. Misja gigisik panon. Tekuhan teu geuning sing horeng teh tetampuana wungkul. Eta HP balik deui teh. Tapi teuing bener teuing henteu da puguh geus eueuh. Nyatana eueuh nanaon mitra? Mitra kaum dangu. Kocapkeun isukna meneran tahlilan poe katiluna Mang Eman. Ayeuna mah diayahkeunana bada Isa di imah Cemimin, anakna teh. Teu kacatur di dituna. Balikna misja mawa berkat mulang teh bareng jeung Ridwan. Babaturanana nu imahna deukeut jeung manehna. Sasarina mah nu jenah teh sok ngadaweung nya dina lawang panto. Ceuk misja basa ngaliwatan imah Mang Eman nu nyampak kosong eueuh nu ngeusian. Sasati saprak maot pamajikanana oge Mang Eman teh hirup nyorangan. Nya sok kaneuteun mun ti peuting oge da sok aya wae Mang Eman teh. Tembar Ridwan bari pok ngomong deui. Jika nama kukurang sare meureun euy Mang Eman teh asup angin. Nya meureun nya, angin kadalon. Nya. Jika nama kitu, da jag-jag atuh samemehna mah. Ngadenge tibah wira maka mari cenah basa ngobrol di imahna. Cenah mah aya nu neluh euy. Lamun kitu hartina maotna teu wajar. Lain, maksud teh saha musuhna. Sakanyaho urang mah Mang Eman teh bager ka sawe oge euy. Panu ngaranna nu sakti mah ja. Urusanna lain jeung jelema wungkul atuh euy. Mang Eman teh tukang ngubaran ku cara goib kapanan. Geus ulah ngomong kudu geus maot. Sieun nya. Henteu, tembal misja ngabohong. Mangkana gimana deket pisan jeung maneh mah. Manggas gandeng sia. Misja ngagebes. Bari terus lempang.
Mitra kaum dangu, harita teh wanci bulan tumanggal, nu nyeuhkeun haleum-heumna mega. Taya girimis anu biasa ngepris marengan rasa kainggis. Kicep bentang oge asa teu mampuh nyinglar hate misja, nuhon cewang loba kahariwang. Anjing lembur kadenge mani rame, ti kajauhan hawar-hawar manuk buek ting karuweuk, ditembak ku sora manuk koreak pating kareak. Cungungung sada aja gleweng, nyungungung di bumunggang pasir kaleren lembur. Dina kaayaan anu samodel kitu, nyampak Misja jeung Ridwan masih keneh lempang, dipiri ku sora jangkrik, dipapagkeun ku sora angin peuting, dialokan ku sora londok di kebon ganyong, ditema ku sora anu pikakeungeun. Duanana teu ngaromong sakemek-kemek acan, nu kadenge ngan saukur blag-blig-blegna sora dampal suku basa nincak kana taneuh. Geus rada lila sabenerna mah Misja ngarasa heran. Kusabab ti tadi nu keur lempang teh teu nepi-nepi. Lempang teh asa di dinya wae. Malah mah imah Mang Eman oge basa dilieu ka tukang katempo keneh. Wan, maneh sadar teu? Ti tadi urang can nepi-nepi euy. Ridwan luak liuk pok nembalan. Oh, nahanya urang teh heula nya. Cek Mis jangan beretek bemehna lumpat sakalumpat lampet. Ja, Mis ja montong ninggalkeun atuh euy. Ja, Ridwan lumpat bari nyingsatkeun sarungna, tapi angger leungeunna mah ngajingjing berkat. Misja lumpat sakalumpat lampet ka imahna. Rarasaan aya nu nuturkeun. Sanggeus asup ka jero gancang nulakan panto, renghap ranjug sakedapan, geus leler karasa beuteung nagih di eusi. Berak muka berkat, biasa we eusina sangu jeung nu liana. Haturan ka Mang Eman, singcang di alam kubur nak Mang. Cek Misja ngomong sorangan. Amdahar. Pulen teu jang sanguna. Pulen Mang. Tembal Misja teu sadar. Astagfirullahaladzim. Misja luak liuk. Nah kamasa sora Mang Eman. Cenah. Bari jung nangtung. Kojengkang mawa sangu ka jero kamar. Tuluy nulakan pantona. Lampu dicaangkeun. Tidinya mah deker bae Misja neruskeun dahar dina luhur kasur. Dahar teh kuleungeun. Rengse dahar tangtu kudu babanyo ka kamar mandi. Tapi sieun mun bisa mah tuluy ngagoler terus sare. Malah can nginum-nginum acan. Sedengkeun tekona aya di dapur. Atuh sajongjongan mah Misja eulegegan. Kabuhulan menang sawatara mah manehna cicing heula ngalingitkeun ka sieun. Tapi beuki lila beuki peuting, sedengkeun ti koro asa beuki garing. Kojengkang kana tulak panto kamar,
Kulutrak dibuka berai muka, tuluy bijil ti kamar meru ka kamar mandi. Rasaan teh hawana tiris pisan. Gura-giru misja babanyo kalayan rurusuhan, tapi nu handap teh bisa diajak kompromi. Ngadak-ngadak hayang kiih atuh cir weh. Manehna kiih. Nah atuh mitra, kadenge jelas pisan aya sora awewe seuri ti luhur para jiga nama. Gagancangan misja di calana baratak lumpat ka kamarna deui, terus dikurubung simbut orokaya. Tikoro mah garing keneh, kusabab teu kaburu nginum-nginum acan. Mitra kaum dangu tabu hiji peuting misja lilir. Teu kuat kurasahanang anu kabina-bina. Antukna manehna ngawani-wanikeun maneh indit deui ka dapur. Barang nepi ceug kana teko tuluy ngucurkeun cai kana gelas. Tapi basa rek diinum. Bet kadenge aya nu seuri. Jelas pisan aya sora nu seuri di tukangeunana. Awak misja ngeleper cai dina gelas nu dicekel nepi ka keplok satengahna. Gancang sasana diinum. Rengse nu da gelas misja kawas sebagong. Sirahna teu luas malik pikeun ngagilekeun beheungna. Alah, naon atuh eta teh nu seuri teh? Aduh aing mah bangun keur nangtung di tukangeun yeuh. Gerentesna bari kapahung jeung sieun reup meremkeun panona, tuluy malikeun awakna lalaunan. Kawas nu lolong misja uyup ayap nyekelan tembok, gap nyabak ka gang panto. Rarasaan geus nepi ka kamar, gancang beunta sup tuluy mehna asup. Barang luak liuk bereh katempo bak jeung keran. Aduh, salah asup. Kalah ka kamar mandi. Gancang misja bijil deui, ayeuna mah bari beunta. Beretek lumpat ka kamar, tuluy nulakan panto. Geus kitu mah ngedang dina luhur kasur bari diharudum ku simut. Mitra lumpat manehna nempo saliwatan. Nu keur nangtung, nu kangen lebah dapur. Basa keur lumpat maehna nempo saliwatan. Aya nu keur nangtung, nu kangen lebah dapur, bukna ngarumbae panjang. Tapi jika nu make seragam SMA, kabayang-bayang wae tetempoan bieu teh. Antukna misja teu bisa sare sapepeuting, teu bisa sare sakerejep oge.
kacaritakeun isukna rebun-rebun keneh. Panon poe meletek ti belah wetan, cahyana beureum sumirat lir kingkilaban nyangan langit. Bawa harapan anyar keur sakabeh makhluk nu kumelendang di alam dunia. Pepedut anu kandal nyasakeun ciramis nu ngagarendang dina tungtung dang daunan. Tingkar celak murag maseuhan endahna alam lembur dina mangsa harita. Sora hayam raong kongkorongok patembalan jeung balabaturna ngahudangkeun pangeusi lembur sangkan gewat sacabakna. Nu tatanen geus sayagi maranggul pacul ting aralit meru ka sawah. Nu dadagang tatan-tatan nyayagikeun daganganana. Barudak nu rek sarakola paciweuh nyiapkeun kaperluanana. Sawareh rame digambreng ku kolot-kolotna. Dina kaayaan anu samodel kitu, Misja keur ngadaweung di buruan imahna bari jeung lalanggutan nundutan. Kabayang nu ngajirim di dapur tadi peuting, anu rambutna ngering kiwik panjang bari jeung make saragam SMA. Korejat meh na ngorejat. Telila lar aya tukang bubur ngaliwat. Tuluy dicalukan, rengse ngaladangan ku Misja diajak ngobrol supaya hate rada haneuteun. Mang tos ka haji tah can? Ceuk Misja bari niupan bubur panas dina ringkok. Maksudna ka haji kumaha Kang? Semohon kawas na sinetron teh geuning. Nu aya dina TV. Tukang bubur naik haji. Oh, cita-cita mah yang mang oge ngan duitna teh mahi. Pami ngawayuh palai teh ngawayuh. Hah? Ngawayuh. Oh, yang eta oge. Ngan sieun ku indung barudak. Ngahaja mitra. Lila dahar bubur teh. Ngarahaya batur. Si Mang Bubur bangun geus keseleun, beda tina cara nakolan ringkokna. Kawas nu aral, bangun anu kesel. Sasarina mah kapanan make wirahma. Tring. Tapi hari tamah tring gitu mitra. Tring. Mun dibahasakeun mah meureun burukeun. Meh narek ngidar deui. Atau sayap ya Mang, ceuk Misja sakilat ringkok dijewang tina leungeuna. Tuluy diasupkeun kana ember satengah dialungkeun. Bisi tukang bubur kaburu ambek, buru-buru Misja mayar. Nuhun Kang, rek ngidar deui ah. Sugan we bisa naik haji. Pokna bari nyerengeh. Tukang bubur geus indit, Misja sorangan deui. Tapi teu luas ari asup ka imah mah keung. Panon poe geus dina luhur sirah. Kasieun ayeuna mah geus leungit tina hatena. Anggap we nu katempo peuting mah kalangkang, ceuk Misja. Tapi basa nempo ka dapur puriding awakna muringkak deui. Gura giru mehna mandi, rengse mandi terus ngajugjug ka imah Pak Kadir. Rek nampa duit tina ngajual cocowanana teh. Tajang, payu geuningan jualan teh tah. Ceuk Pak Kadir sanepina.
Misja kadinya. Nah tereh pisan saya nanya pak. Oh sanya namaku bapak teh dioper deui ka batur jang. Sing loba tuh nyeun teh sapoe 100 siki geura. Mangga pak, mangga. Tembal Misja bari terus balik. Sanggeus sagalna beres roes mah. Mitra kaum dangu dina pesenan Bapak Kadir. Misja tangtu perlu aya nu mantuan. Nyieun cocoan. Ras semehna inget ka Ridwan. Nu bejana keur nganggur. Jeung diancam pira ku pamajikanana. Teu lila di imah teh terus bae mehna indi trek ulin ka imahna. Wan, araya kitu. Natisen kieu, kamarana nya? Misja gura-giru ngetrokan panto bari gegeroan di hareup imahna. Teu lila berai panto muka. Maneh ja. Siap ka dieu ja. Kamarana manitisen imah teh? Pamajikan jeung budak bali ka mitohana euy. Oh kitu. Jadi atuh tatalakan teh. Tuh atuh bingung. Moal lebih kayak lagi mau diberi talak pamajikan mah. Kajian rumah saya bisa maraban oge. Tah kabeneran. Kabeneran ku masih mah. Lain ieu mah lain kabeneranana teh. Lain atuh peda maneh masalah jeung pamajikan lain. Kumaha gitu? Ya. Aya pagawean ye. Bantuan nyieun torok-tokan. Daek. Ngabantuan nyieun torok-tokan daek teu? Hayu wae asal kaharti. Tenang, asal sanggup sapoe nyieun 100 siki. Atuh kudu berang peuting atuh nyieun ari kuduaan mah. Kumaha mun 3 atawa 4 meter Awa duitna jeung mayarna geus 2 we. Sanggup teu? Ya hayulah. Tibatan nganggur. Iraha. Ayeuna hayu. Cek Misja bari cengkat miheulaan kaluar. Ridwan ngunci imahna, gidig indit nuturkeun Misja. Mitra kaum dangu. Samemeh digawe Misja mamatahan heula cara-carana tina nyieun totorok-tokan. Di papatan sakali oge langsung bisaeun Ridwan teh. Atuh derwe duaan digarawe. Singkat carita, wanci magrib kakarak menang saeutik. Sedangkan isukan kudu ngirim loba ka Pak Kadir. Nyalang leureuh Misja ninyuh mih keur duaan. Teu sieun di dapur oge daya batur ayeuna mah. Sok dahar heula wan be aya tanaga tah. Berak duanana terus dalahar. Ridwan dina gawena mah getol. Sieun ditinggalkeun ku anak pamajikanana meureun. Jadi kudu boga duit. Reng sedahar terus ngadeluk we harita oge nyieun totorok-tokan. Angin peting ngahiliwir nebak kana dangdaunan pating keresek pating korosak nyahakeun daun eurih digigir imah. Sora jangkrik jeung cari cangkas patembalan jeung bala baturna. Tabuh 11 peting kakarak menang 70 siki. Misja kaburu lungse jeung tunduh ongkoh peting kamari teu sare sakerejep oge. Keun we ieu mah ku urang lianggeuskeun ja, jig we sarekeun bisi isukan rek ngider. Cek Ridwan. Nya atunya. Pindah ka jero imah. Nyieun atuh yuk. Ridwan nyieun totorok-tokan di jero imah. Sementara Misja guhar we sare di kamar. Bari asa ditungguan.
Mitra kaum dangu, isukna geus katempo totorok-tokan teh, geus kumpul pas 100 siki. Telila kurunyung Ridwan datang minta duit buruhna. Urang rek terus susul pamajikan jajaknya teu boga ongkos euy. Dibere 150.000 Ridwan atoheun. Ulah hilalila euy. Loba keneh pagawean teh. Nya. Nah ternyata si Eneng atuh. Si Eneng saya teh. Ditanya kitu Ridwan nyerengeh bari pok nembalan. Alah sok api-api. Kalau mah atuh jeung urang mah. Maksudna naon wan? Misja teu ngarti. Hohoi dodo. Sok we lah. Piri kitu. Kade euy, bisi kapaih ku Pak RT. Ka digerebeg sia. Geus ngampihan awewe kalayan rencepan. Hahaha. Cenah. Tembar Ridwan bari ngahaha. Leos we. Maehna terus ngaleos indit ninggalkeun eta tempatan. Sajongjongan mah Misja mikiran omongan Ridwan bieu malah jadi pusing. Geus kitu mah lat weh tepati di Perosea regayang manggul cocokan terus indit muru ka toko Pak Kadir. Jang, nurek nyokot barang teh beuki loba euy. Sok nyieun sapoe 200 siki bisa teu? Ceuk Pak Kadir sanggeus nepi ka toko. Nyarita teu eleum-eleum make menta 200 siki sapoe sagala. Tapi pikeun Misja mah atoh we nu aya. Kalian dari apok mah nyaluyuan pamentana. Mangga Pak, mangga siap-siap. Da ayeuna mah abdi tos gaduh nu sok mantuan. Oh, saha Jang? Rencangan. Oh, syukur. Kudu kitu. Cek Pak Kadir bari ngagantung-gantungkeun cocokan di tokona. Euleuh waktosna mitra. Kabujang Seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupo manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.